Kan, kenaon? Hah? Kenaon mana? Moal Bisa tanya teh kitu ka aing teh anjing. tinggalina kenaon aing ieu? HP. Kunaha tuh? Atuh bisa kenaon? Arang sakuh. Aweuy. Urang teh can bebenang pisan euy. Ang beunghar kumaha carana? Aya di tanggal pohon deket jalan. Jalan di eta bisa bunga mana tuh ya hiji syarat. Naon ngaranna? Duit biasa. Heeh. Siap kalem aya duit. Kan kade dikata nu ulah anu 20.000 dikata nu 50 anu 50 100 mun hayang bunga pisan atau gimana. Jujur kan itu. Oh anjar atuh yeuh. Langsung serangan lah urang ya. Apal anjing. Deket jalan ini laki. Biasa kelewat tadinya. Oh, Anu buah. oh nu si jalan eta. Heeh. Aya gitu. Oh, aing ngajur lompat teh. Oh. Ya benernya. Yang bodoh hungkul. Tekung si Lila. Kumbah. Yuk, Yuk mana? Yuk naon mana ka dieu tujuanna ha? Kita yang beunghar bah, tapi kumaha carana? Gawe atuh teh hayang bungar mah. Wah. Antos bah. Gawe mah, tapi teu bebenangan wae, teu beunghar. Mana hayang bunghar? Heeh, hayang beunghar. Kumaha carana? Tunda duit anu dinu pesak maneh, ujung HP maneh. Nyoba, orang kena. Sekarang duit 100.000. Simpan di bah. Terus disimpan, terus kumaha deui? Geus, ayeuna maneh balik kala di imah. Tunda duit 5.000 bakal ngalobaan dina nyiru. Wah. Oh, nya tuh bah. Hojor. Yo di HP-na disimpan di dinya abi. Mun bah. Eta sarua itu tuh badak we. Wah. Eta main hitut, tapi eta mah surah duit maneh bakal ngalobaan. Geus ayeuna geura balik. Oh. Dan, kenaon maneh? Jamu kan? Ini jamu men. Ya ditanya tetep balik. Oh, kacina kenaon? Jamu. Nah, itu lah ngajuan tadi nu kaya. Anjing beneran bunang ieu mah euy. Balik kan nah. Main dalam. Anjing contoh euy ada balong di contoh aing teh keberasa pantai. Anjing anu bukan euy. Kabur aja. Nuang tuh anjing. Balik di mah. Dan anjing teu benang-benang dan. Anjing teh. Turun, tol. Turun moal. Ipa tuh dan siapa kong kang ngalah kalau basireum teh ah. Turun moal. Oh no. Kurang gawean lah. Anjing nu kok geuningan. Dan bantuan dan. Dan. Anjing kabur turun moal. Oh no. Memang naik ke luhur. Sok emang naik we ka luhur. Oke.